Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwa syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu rengan teh sing ngajantankeun hiji wasilah ngingkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat mi wasallam mugi salamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tihilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, urang judulan wae caritaan teh ku judul tomat. Naon cenah ibu bapak? Leres, sanes tomat kangge nyambel, tapi tomat tobat maksiat. Sabab anu namina jalmi teu luput tina dosa, boh dosa gede atawa leutik, anu kapanggih atawa anu susulumputan. Seueur pisan sagarupi dosa, komo zaman ayeuna dosa maksiat ditembong-tembong, aurat ditembong-tembong ka mana-meni, mabok, jinah, jeung sajabana. Geus eueuh ka era, malahan bangga ku maksiatna, nauzubillahnya. Kudu sieun ku ajab Allah. Ingat hirup di dunia ngan sakedeung, kahirupan anu salawasna nyaeta akhirat. Matak tobatan ti ayeuna, da umur mah eueuh nu apal, tong terlena teuing ku dunia. Komo pemuda-pemudi kade jaga diri, tong ngarumasakeun ngorakeneh. Pokna teh da urang mah ngorakenehkeun we anu geus kolot heula anu maot mah. Tingali teu saeutik budak ngora anu geus marawat, lain kolot wae. Umur mah eueuh nu nyaho, boa isuk pageto kan urang mah teu apal. Matak selagi urang masih di pasihan umur anu panjang, pake keur ibadah jeung tobatan sagala rupa dosa urang. Da urang mah atuh asa loba teuing dosa teh, asa kotor pisan, apakah mungkin Allah narima tobat urang? Atuh kantenan, Allah Maha Hampura, Maha nampi kana tobat urang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, pok caritakeun hei abdi-abdi kami anu geus ngaliwatan wates kana dirina sorangan, la taqnatu mir rahmatillah, aran dikaulah pegat harapan tina rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, saestuna Allah ngahampura kana sagala dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, saestuna anjeunna anu maha jembar pangampura anu maha asih. Allah Maha Hampura tina sagala dosa anu kurang tos dilakukeun. Nu penting tobatan menta hampura ka Gusti sebelum terlambat. Kumaha tuh cara nobatanana? Nyaeta ku cara istighfar, niat moal ngalakukeun deui dosa maksiat. Salat tobat terus jauhan anu matak ngadeukeutan kana pidosaeun. Insya Allah lamun urang bersungguh-sungguh, Allah bakal ngahampura kana sagala dosa urang. Mudah-mudahan urang sadaya dijauhkeun tina sagala rupa dosa sarta dihampura tina dosa anu atos-atos, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, mung sakitu anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten, mudah-mudahan aya manfaatna. Tisim kuring dialap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.